Ayo cek Kangjeng Nabi, wahai ahli Mekah, dijakeun coba ka kaula, andai kata Allah nyabut dedengean maraneh kabeh nu tatadina ngadenge kuari jadi torek, andai kata Allah nyabut dedelan maraneh kabeh tatadina bisa ningali kuari jadi buta, andai kata Allah nutupan ka hate maneh tatadina anjeun bisa maca nu bener kuari mah teu bisa maca nu bener. Man ilahun gairullah yatikum bih, sa nu bisa salian Allah lu bisa ngembalikeun kana dedelan dedengean jeung hate bejakeun. Maka tuh malah ya tama satu nu bisa ngabalikun iwal nu hiji tama tuh satu nu hiji teh itu menjeng langit bumi cek juga ratu itu iman deh mungkin hola belum deh coba nyana nyawa nu bisa malikeun mah nu hiji cek nyana sia deh nu hiji ge lain nu ngagayot saya masuk salah bae puguh nu hiji bae nu hiji cekeun teh sa munjeun langit bumi atuh geus atuh syai geus percaya geus kitu mah wahai ahli Mekah geus jahotan nu bisa ngembalikan dedelan dedengan jeung hate iwal tinu hiji eueuh salian tinu hiji mah eueuh lu bisa pangeran utnalan lata uzamanat boro-boro ngabalikeun nu batuh pugunya ge teu ngadenge bolo-bolo ngabalikeun nu batuh pugunya ge teu ngadeleh wah patung inganan